edon teh di ijinan teu kawin teh. Moal ngijinan mama samemeh maneh menang duit badak segede panto. Walah, ari emak duit segede panto. Emang urang kudu ngagandongna kumaha kitu lamun duit badak mah dahar rese neanganana oge coba ngagandongna oge berat duit gede mah. Nya kumaha maneh we eta mah carana supaya menang duit anu gede. Terus nya eta mah kudu tanggung jawab maneh we. Pan maneh hayang kawin atuh edon. Maneh mah di papatahan ku kolot teh sok tara ngadangu. Nya wayahna we kudu bisa maneh neangan duit anu gede. Ngameh engken teu hararese barang beuli teh. Atuh ari kitu mah urang erek usaha neangan duit anu gede segede panto leuwih gede deui segede imah mah urang maek neangan duit nage.